Sadang kieu. Jika nama hujan terjadi jadi ngelekep. Ini is keluar Yus, naon mana lain butuh pagawean? naon gitu. Bisa adek 5 juta sebulan Yus, lumayan gawean. Can ge acan geus 5 juta isya kumaha? Gawe Yus, dia mah gawe 5 juta sebulan. Gawe naon eta mah? Yang pandem ngegepeng. Wani ayo geus di rokok. Beb, Ayo naon Yus, ayo naon. asa mau lupa nih. Ini mah butuh ucing. Si masuk sompral Naon emang nih? eta sia pun kuburan. Wah, kuburan. Bisa aja. Itu si mangjang keur naon Tuh, ini ada ngahulu. eta sisi kuburan ongko Ya keur malam Jumaah. Cicing sisi kuburan dari kasihan. nya eta. Beri orang rumah sih ya. Ayo lah Ayo, ayo. mangjang. Ya. Ada pulang wae jeung tengah peuting jeung malam Jumat kumaha ieu teh. Sisi kuburan nyawa kasihan. Tadi di imah teh urang teh harigang cenah hujan terjadi. Hani isu kan di dieu. Bener ada tiis ya. Ka manana atuh ya kieu. Iya mau dirokok ka warung Biasa. Atuh tong weh kitu sieun jabani eta sisieun kuburan nah percaya teh nu tahayu. Ada emang di situ tukang pocong mah. Ngabejaan urang mah. Ini tah. Mah, ayo sok. Kementang uduna urang. Sedap. Si Ius jeung sieuna. Banyak tahun 2020 masih kayak musuh pocong. Satu percaya. Sabar kan. Nah geus gepeng kieu. Ayo korek. Bingung orang. Bangga. Sabatan deui ai keur posisi ieu mah geunah ieu udun.